Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa yajibu sareng wajib alal mar'arti kahiji istri naon dawamul haya'i kedah ngalanggengkeun istri kanu isin, hartosna istri kedah isin min jaujiha ti payuneun carogena. Wakilatul mamarroti sareng nyakedikeun papaseaan ngamina melisir permusuhan ulah seueur protes lahu ka carogena. Wal godut torfiha sareng ngarendahkeun atau nurunkeun pandanganna bisukunir ra'i kalawan ra'na anu disukunkeun. Torfiha hartosna kudu nundukkeun pandangan ka payuneun carogena. Ai hibdi ainiha tegasna manundukkeun pandangan ieu istri kanu janten carogena. Kudamahu di payuneun carogena. Jadi istri dianjurkeun nundukkeun pandanganana di payuneun carogena. Wa ta'atu sareng wajib taat ieu istri aili jaujiha tegasna taat kanu janten carogena. Li amrihi kana sadaya parentah carogena. Wasukutu sareng jempe inda kalamihi nalika carogena nuju nyarios. Wal qiyamu sareng ngadeg atanapi ngabagiakeun ieu istri inda kudumihi nalika payuneun carogena. Ai majiihi tegasna mah nalika caroge sumping minas safari tina perjalanan. Jadi kedah ngabagiakeun ka carogena, nyambut ka carogena boh uih di perjalanan atanapi uih dambel. Wa hurujihi sareng ngadeg atau ngajajabkeun nalika carogena nalika ieu carogena baka bade angkat ka luar bumi dijajabkeun. Ai minal manzili tegasna mah bade angkat atanapi kaluar ti bumi. Wa idharil hubbi sareng kedah ka istri teh ninggalkeun nembongkeun rasa cinta lahu kanu jadi carogena. Indal qurbi nalika carogena caket jeung anjeunna. Wa idharus sururi jeung kedah nembongkeun kabungah inda ru'yati nalika ninggal ka ieu istri kedah ninggalkeun kabungah nalika ninggal ieu istri lahu ka carogena. Jadi ulah kucem maksudna, ulah cemberut. Wa ardu nafsiha sareng ngasongkeun kana badanna ieu istri. Ai idharuha tegasna mah kudu nembongkeun ieu badana lahu kanu jadi carogena. Ai zauji tegasna mah kedah nembongkeun ninggalikeun kedah menarik lah kanu pandangan carogena. Inda iradati naumi nalika ngarepkeun ieu suami pikeun ngajima. Wa ta'aturu sareng nganggo seseungitan. Ai tayyibur raihati tegasna mah nganggo seseungitan anu kaambe eta seseungitan teh nganggo parfum anu raoseung kaambeuna ku carogena. Wa ta'ahuduha sareng ngabersihkeun ieu istri alfama kanu lambaina. Ai tajdidu islahiha tegasna mah nganyar-nganyar ngabersihkeunna
lambai atanapi baham bil miski ku minyak misik wat thaybi atawa ku sesengitan sajena wa nadofatu thawbi sareng nganggo raksukan anu bersih wa dawamu zinati sareng ngalanggengkeun gigindingan berhias payunan carogena bihadratihi nalika carogena aya di payunanana watar kuasa sareng ninggalkeun gigindingan ya istri aya zinati tegas nama ninggalkeun gigindingan ulah berhias inda ghaibatihi nalika carogena teu aya. Qalal Asma'i tos parantos ngadawuh Imam Asma'i ra'aitu ningali kaula bil badiyati di hiji pakampungan imra'atan ka hiji istri alaiha nu aya di esta istri teh komisun istri teh nganggo baju kurung ahmaru anu beureum warnana eta baju wahia sareng ieu awewe muhtadotun anu nganggo kitek atanapi pacar wa biyadiha sareng eta tetep di pandanganna sabhatun bari nyekel tasbih. Fakultu maka ngucap kaula kaita istri abadu nahabet pajauh toja iya heran kuring hadza kana ieu perkara maksudna di satu sisi ieu istri dangdan nganggo kitek tapi di sisi lain ieu istri nganggo nyekelan tasbih artina ahli zikir min hadza dina itu perkara faqalat maka nyarios eta istri awalar eta istri min bahrit tawili bari nganggo nadom bahrut tawil walillahi minni janibun la adi'uhu walillahi minni wal batolatu janibun dibalasna teh ku nadom atasna kieu min bahri walillahi sareng eta tetep ka Allah ini aya nu aya Allah ti abdi janibun ari awak la adi'uhu anu moal nyieun anu moal nyia-nyiakeun atau napi ngabubadzirkeun kaula kana ieu awak walillahi sareng eta tetep ngabubadzirkeun mini ti kami ti abdi wal batolatu sareng ari pabatilan eta janibun anu kedah dijauhan. Falim tu maka ngartos kaula saur Imam Asma'i annaha sanyana ari ieu istri eta imratun sholihatun awewe anu soleh laha tetep ka eta istri jaujun ngagaduhan caroge tata jayana tingkahna anu gigindingan ieu istri teh lahu kanggo carogena jadi berhiasna teh kanggo carogena watarkul khianati sareng ninggalkeun khianat ya istri lahu ka carogena inda ghaibatihi nalika carogena teu aya fi firasihi di tempat kulem carogena wa malihi sareng ninggalkeun khianat istri tina harta carogena. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yahilu teu halal pikeun istri naon antut imah masihan katuangan min baitihi di imah carogena ila anging biidnihi kalawan izin nu janten caroge teu dihalalkeun teu dikengingkeun istri maparing katuangan nu katuangan eta teh aya nu dibumi carogena ila ratbi anging maparing katuangan teh nu baseuh-baseuh katuangan nu teu tahan lama jadi lamun jadi pesikeun telebar minatoami tina pirang-pirang katuangan alladzi yukhafu anu dikhawatirkeun
ieu naon ieu nu dikhawatirkeun fasaduhu naon ruksakna ieu katuangan atau burukna ieu katuangan mubazir. Fa in amat maka lamun maparin katuangan ieu istri anridohu disarangan kurido ti carogena kana maka ialah eta keur istri mislu ajrihi kenging ganjaran tina eta paparin anu diriduan ku carogena. Jadi carogena kenging pahala, istri ge sami kenging pahala asal izin ti suamina. Wa in amat maka lamun maparing katuangan bigoiri idnihi tanpa izin carogena kana lahu maka aya kanggo suamina teh al ajru ganjaran. Tah lamun masihan sesuatu tanpa izin suami nu basa-basa teh anu ieu nu batak babari rusak katuangan maka pahalana teh ukur ka carogena. Wa alaiha sareng eta tetep kanggo istri teh al wizru ari dosa. Jadi maparing katuangan tanpa izin suami lain jadi kasayan malah jadi dosa. Wa ikramu ahlihi sareng kawajiban istri ka carogena teh nyata ngamuliakeun keluarga carogena. Boh ibuna, boh ramana, boh rai-raina kedah dimuliakeun. Ail jauji tegas nama ahli ti carogena. Wa qaribihi sareng kaum kerabatna. Walau bikalamil jamili sok sanajan ngahormat teh ngamuliakeun teh contohna ku ucapan anu sae. Ucapan nu sopan. Wa ru'yatul qalili sareng dikedahkeun ka istri mandang kanu perkara saeutik minhu tina pamasihan suamina ail jauji tegasna mah pamaparin suamina kasiron dipandang mah ageung. Sanaos maparina teh alit misalkan mun artos sakedik tapi kudah kedah tetegenan ieu pamaparin suami teh nyata pamaparin nu ageung khusus kanggo istrina. Wa qabulu fa'lihi sareng narima padamelan carogena bisyukri kalawan pandangan syukur. Eta mun padamelna teh atau suamina teh damelna teh hebat jadi pejabat nya syukur. Atanapi suamina teh padamelna teh hina dipayuneun jalmi tapi halal tetap istri kedah bersyukur. Wa ru'yatu halihi sareng mandang kana kaayaan suami bil fadli anu gaduh kalebihan. Jadi ulah ngagoreng wae ulah ningali teh kanu kagorengan suami tapi tinggali suami bahwa suami teh adalah orang nu berjasa punya kelebihan kanu jantan istrina. Wala tamna'a sareng teu nyegah teu ngalarang ieu ngalap senang si suamina nafsaha kana badana ieu istri minhu ti carogena. Jadi antep mun suamina hoyongeun istrimna hoyong senang-senang jeung carogi jeung istrina. Wa in kanat sareng sanajan aya ieu istri ala dhuhri qatabin sanaos aya istri teh di luhureun punggung onta tina pelanana tina punggung ontana. Bifatil qafi wa ta'i kalau matakeun qaf sareng ta qatabin aya si rajul ba'iri tegasna mah di luhureun pelanana onta. Wa zalika sareng ari itu kaayan teh teu nyegah ka suamina hoyong ngalap suka iza kana di mana aya naon at-tamatu'i ngalap sukana teh mubahan anu dimenangkeun ku agama. Bihilafi ghairil mubahin berbeda sareng anu teu diwenangkeun ku agama. Kawat haidin seperti ngajimana suami nalika istri nuju haid tai mah teu kenging. Au nufasain atawa nifas qoblal gusli samemeh mandi walau ba'da inqita'id dami sareng sanajan tos pegat darah nifas sareng darah haidna teh.
inda Syafi'i mungguh pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sareng parantos sumarios Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sami tunguping kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law anna imra'atan sar Kangjeng Nabi lamun mah aya hiji istri ja'alat ngajantenkeun ieu istri lailaha kana wengina qiyaman midamel salat qiyamul lail atawa tahajud atau ibadah wengina teh wa naharaha sareng midamel siangna siaman kana puasa wada'aha sareng ngajak ka itu istri teh saha jaujuha carogena ila firasi ka tempat kulemna ngajak jima wa ta'akharat terus eta istri teh ngaakhir-akhir ngangke-engkekeun kana pangajak suami anhu tina pangajak suamina saatan wahidatan sanajan bari sawaktu anu hiji jaat maka datang ieu istri lamun teu tobat yaumal qiyamati dina poe kiamah tushabu tingkahna digusur ieu istri bisalasili kurante wal aglali sareng dibelenggu ieu istri ma'asyayatina babarengan jeung setan ila asfalis safilina nuju ka tempat anu paling handap tina pirang-pirang tempat anu handap panghandap-handapna neraka. Waya rumah sareng haram naon wat ujaujatahu ngajimanan suami ka istrina bihadrati ajnabiyin di payunan lalaki sejen haram hukumna au ajnabiyatin atanapi awewe sejen disaksikeun ku nu lain wa yustahabu sareng disunahkeun lil mujammi'i pikeun jalmi anu bade jima naon an ayya bada'a ngamimitian ieu mujammi jalmi nu bade jima teh bismillah ta'ala kalayan nganggo bismillah wa yaqra'u tur maca qul huwallahu ahad surat al-ikhlas awalan di ngawitanana satan jima ngawa basmalah sareng qul huwallahu ahad wa yukabiru terus maca takbir sabadana qul huwallahu wala yuhalilu sareng teu ngucapkeun tahlil ieu suami istri nalika bade jima wa yaqulu sareng saparantos takbir ngadoa ieu suami teh bismillahil aliyil adim Allahumma ij'al nutfata dzurriyyatan thayyibatan in kunta qadarta an takhruju dalika minas sulbi taeta doana mung sakedik ieu mah khatimah tambihan memang tina sarahna teu kenging ngucapkeun tahlil nalika bade jima diunangkeun teh ngucapkeun bismillah al-ikhlas takbir tu dikengengkeun tapi di dieu panginten nu nyarahan ieu kitab ngengengkeun suami ngaos tahlil sadacan jima sakumaha nu dipilampah ku Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Qala sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law anna ahadakum lamun aya di antara aranjeun iza ata ahlahu di mana ngadatangan ka ahlina ka bojona maksudna bade ngajima ka istrina qala teras ngadoa ieu jalmi ieu caroge Allahumma jannibni syaitana wa janibis syaitana ma razaqtana ku eta doa fain kana maka lamun ngersakkeun Allah bainahuma antara duanana antara suami sareng istri naon waladun hiji murang kalih tina hasil jimana ngajadikeun hiji murang kalih lam yazurruhum maka moal ngabadaratkeun eta budak moal ngabudaratkeun moal nganyilakakeun saha asaitun setan wa idza qarabat sareng di mamana tereh deukeut
minal inzali tina kaluarna cai mani orgasme fakul maka ngucap pinapsika dina hatena wa tuharriku sareng cukup ngagerakeun sapa taika dua lambaina tur bari ngucap alhamdulillahillazi khalaqa minal ma'i basyaron faja'alahu nasaban wa sihron wa kana rabbuka qadiron. Wayan harifu sareng kedah malengos ngalihkeun anil kiblati tina arah kiblat wala yastaqbiluha sareng ulah mayun ka kiblat bil wiqa'i dina waktu jimana ikraman tingkah ngamuliakeun lil kiblati kana arah kiblat wal yugati sareng nutupan nafsahu kana dirina wa ahlahu sareng kabojona bisaubi ku kain atawa ku selimut wa ala tasuma sareng perkara nu sajena tina perkara nu kedah dipilampah ku istri sareng teu dikengkeun puasa aita tauan tegas nama puasa sunnah ya istri goero arafatin wa ansyura salian puasa sunnah arafah salapan Julhijjah sareng puasa ansyura illa bi iznihi angin kana izin anu janten carogena. Jadi salian puasa sunnah arafah sareng asyura puasa-puasa nu sajana kedah atas izin carogena. Fa in fa'alat maka lamun midamel ieu istri karena salian karena puasa sunnah salian arafah sareng asyura teu izin suamina jaat maka kur ngarasakeun lapar teu aya pahalaan wa tosat sareng kur haus. Jadi lamun teu izin suamina make teu kenging pahala kur pahalana teh buruhna teh lapar jeung dahaga. Wala yuqbalu sareng teu ditampi naon saum as-saumu saumna min hati eta istri anu teu izin kanu janten carogena. Wa alla takhruja sareng ulah karuar ya istri min baitiha di bumina eta istri illa bi idnihi angin izin carogena. Fa in palat maka lamun midambel eta istri bi an kharajat keluar bumi bi ghairi idnihi tanpa izin carogena la anat maka bakal ngalanat ka eta istri saha al malaikatu malaikat aya malaikatu samai tegas nama malaikat langit wal ardi sareng malaikat nu aya di bumi wa malaikatur rahmah sareng malaikat rahmah wa malaikatul azab sareng malaikat azab hatta tatuba sehingga tobat ya istri aya maratu tegas nama tobat ya istri aw tarji'a atawa balik deui ya istri ai ila baitihi tegas nama wih deui ka bumina wa in kana sareng sanajan kabuktian ayal jauju tegas nama carogena doliman suami anu dolim kanu janten istrina sanajan dolim ge tetep kedah izin heula ka carogena biman ikhrujiha kana nyegahna istri keluar bumi ngadolim istri suamina teh tong keluar imah heuk maksakeun keluar tetep weh denten dosa kenging laknatan ti malaikat. Fa in kharajat maka lamun keluar istri biidnihi diizinan ku carogena pamuhtafiatun maka kedah susulumputan ya istri fi hayati rasatin tina tingkah anu hina tatlubu kedah milarian ya istri. Jadi mun diizinan ku carogena keluar bumi kedah susulumputan maksudna mah ulah sumpang simpang kudu langsung terus nganggap hina bahwa orang lamun teu susulumputan kitu toleher eta nganggap hina diri urangna. Tatlubu kedah milarian ieu istri al mawadi akhaliyata kana pirang-pirang tempat anu sepi duna sawari ulah jalan-jalan anu rame atau ulah jalan nu gede meminimalisir bertemu sareng ajnabi gitu atau lalaki nu sejen wal aswaki sareng
ngahindari pasar keramaian, muhtarizatan tingkahna kedah ngaraksa ieu istri min ayyasma'a tina nguping saha goriba jalma anu asing saut tahu kana suantenna. Jadi ulah sumarios tiasa jempe mah bari balanjana teu jempe, ulah sampe ka jalma asing jalma sejen nguping suara nu janten istri. Aw ya'rifuha tanapi kenal ieu gorib ka istri bisah siha kana jungkerengna, wala tata'arrafu sareng ulah kenalan ieu istri ila sadiqi ba'liha ka sahabat salakina, walima sareng dikanyahokeun min dalikal mazkur tina itun ditutur di luhur annahu sanyana kalakuan yajibu awajib wujuban muta'akkidan tingkahna wajib anu dikukuhkeun alal mar'ati ka istri naon antataharro kudu bener-bener ieu istri ridho jaujiha kana ngengengkeun karidoan anu janten suamina. Wa tajtanibu sareng nebian ieu istri syahtohu kana benduna caroge ma kana perkara amkana anu kongang ieu perkara, maksudna mah sebisa mungkin ngajauhan kana benduna suami. Qala Abdullahul Wasiti wallahu alam bi muradih.